A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut, udah zaman Mama Busrol Karim. Ayo orang di harapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene. Diketrok make tungkeun cak. Kelep getihan huluna paeh. Paeh tak orai teh. Masya Allah, jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan, di samping kasurupan loba nu leungit. Uluh, ieu orai gara-gara da dipaehan. Ternyata lain saorai-oraina. Telila kiaina leungit. Kiai Oco atau Mama Oco, Kiai Busrol Karim leungit. Jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti nih urang tuker cakna. Kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji kudu Jumat. Jadi ngajilah teh jarago kabeh. Entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiringna. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Yes, teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku Raja Jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Meneng lah. Suka ada ka negara jin, ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit. Dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene. Tah, iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung Raja Jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah bahsul mah saya teh jeung pada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di ditu kan make Al-Quran. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa. Ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya
Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK na aya. Masya Allah presidenna ini ke Kalimantan aya. Eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan jeung kecerdasan mama eleh jin teh. Ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Nah, ye ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah di negara jin mama ditang imaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda ilmu mama. Silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman Covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nyana ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok. Amin. Cak nya mah taraweh meureun. Macem-macem di dunia ku hari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeun pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantak hati-hati salametkeun diri urang bae ku ari masing hade si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad yang bener nyaon teu aing gitu. Kabenerna kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor tah kabenerna dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan ka babakan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby band Masya Allah sebenernya lamun dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya na digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi deuk balik ka Keresek naik atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi bantak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik
ujung-ujungna mama tak kerub ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbun ya didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu gendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiting ke ieu tah naon ngaranna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Deber 9 lah. Gede gitu lah. Da ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget. Masya Allah. Nah carita ora hideung ieu mah. Dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jemot Toha terus aya deui Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balat ieu mah aya deui teh kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekul aya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu lahan goblok tas kerasna nyana meureun dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak geus lumpat kita dikunci dari lawang ge. Wah bahaya cek gue bahaya ieu. Harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan, kitab segala lalu ragag we geus kabeh.
Ya Allah ya Rabbi. Nah, datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu. Ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah. Aya make kebaya hejo. Ieu na disanggu. Ya sewes jika mojang priangan mah gitu. Kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya ya. Lumpat deui. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu. Sajeuna teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu. Lah sajeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu. Ajo kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu. Kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco. Kunaon aya nangkep nyana. Atuh ditangkep. Aju ieu lah ieu di dieu. Teu bisa ngomong dinaon kadang kieu dibekem. Aduh kebal diteukeun. Terus bae ditangkep ku nya teh. Atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang. Memangna kurang dah ditangkep. Geus wallahu alam sama ka ditu ngan aya keneh. Kuari lamun nang tangan ka ditu, men ente teu percaya ge ka ditu. Ka ditu 100%. Ente ka ditu terus batu magrib isya bangsa jam 9. Mana Siti Kolbunia? Kayak gini Noel. Iya. Aya keneh, aya nama santren keneh. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya. Kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tang ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang. Ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nya teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh cekulit teh geus gering gerak ka dieu jeung naon atuh dibere cai bae ka ditu. Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nom kan, terus menteri cager pae kayak, kita heran dong morotol menteri cair dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kulihatnya mehan orai ya kajian buku mah guys, sebabnya kos orai, ulah besi ayah orai hideung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya dek, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang lo bata orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapan tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Ajanan mun di urang ngomong cerita orang biasa mah sunah dipaehan haram dagingna didahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae jeung orai haram orai kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur caritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat mah kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibelum diuyahan enak ini terus bae
beok sok bodek ieu urang. Oh. Jeung aya mamala, setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala. Ke cerita mamalan. Wakrabin jeung kalajengking termasuk bayombong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan guru binabko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat kuari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib eta geus ngaku sorangan beritna ge bahkan ti ieu ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini friend saya waduh wahara eta berit eta haram didahar aduh kuari mah geus sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamari ieu nu di ditu di Lampung teh burit balaya Lampung nu pernah di dieu di Tangerang di handapeun kitu naon gara-gara got tontonan bulade atuh kunyana di Paraban horenganan dijadikeun baso haram jiwa kulli sab'in dari setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek leutik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram didahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek leumpang dek kumaha bae haram Masya Allah nya urang mun geus nyaho kieu kan setiap hewan waya dicai anu nu hirupna dicai mun di darat paeh halal rupa nu kumaha bae mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram teu kumaha bae rupana haram hewan darat nu kurang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus kuari permanukan atau perhewanan nu sunah dipaehanana haram didaharna termasuk dikoedahkeun kullu sab'in dharin setiap hewan galak anu ngabahayakeun leutik gede rupa deu kumaha bae haram. Allahu a'lam.